Gitu aja. Geus ka. Aduh. Mandi sagala. Oh, loba ieu teh. Atuh aing kumaha nangkepna? Aduh ampun. Elek sana garang usia kabeh. Mang Ata sagala. Pokona sabodo teh batur mah. Ieu mah nu terakhir aing mah. Terakhir lo si cepot. Geus siapa ngumpat sia cepot poe digantung ayeuna sia. Aing mah geus moal nangkep jurig teu kadeul aing mah. Pur kuntul kari kuntul siap pos kuntul. Ayo nama ngeus. Ayo ngeus bawa we ngeus kalau Kelanan. Jadi kuring teh tetep kudu kawin. Ewon siling kudu tanggung jawab. Sok tenan naon mah. Heuh tah ayeuna dewek ayeuna dek kawin. Nya. Tah kudu setengah ewang duit jeung siling sabab siling ge kungsi ngalaman sare jeung ijem. Jadi lamun setengah sewang teh mun 30.000 teh. Heeh. Nya 15.000 sewang. Heeh 12.500 ewang. Wah tuh. Kongsi. Jadi rekang lah cenah naon lah. Tah nu 5.000 urang minta ka Asep Supani. Nya bener. Sabab manehna ge kungsi cenah sare. Kang jeung si ijem. Jadi kumari ya fungsi tah. Sewang. Ya rek kawin ngalakon gotong royong. Aduh iuran juga dia mah. Aduh, pertanggung jawab nu bener ya. Karena jam. pokoknya kawin hari atuh lah. Kawin lah. Ai kawin hari teh kumaha sih jam? Oh iya lebih diuk dia urang mah lompatan. Ampun ya mah. Bawah tangannya atuh kawin bawah tangan. Atau kawin bawah sasak sugan. Mending kena winkun di jam. Winkun. Winkun. Kawin arungkun. Biar kuat ya mon. Ayo cepet. Tanggung jawab ayeuna. Karena ai rukun ai kawin teh kumaha teh? Tanyakeun Pan aya rukun eta. Heuh rukun kawin. Rukun kawin apa ieu ya? Sabaraha aya rukun kawin ceuk pemandangan ceuk palisaban ieu. Pamun teu salah rukun kawin aya 35. 35 rukun kawin. Paling oge 3 batur mah rukun. Naon hiji-hijina jem? Hiji-hijina bentang bulan dah. Rukun kawin bentang. Rukun kawin bentang. Ya rukun kawin mah aya 16 jam. Kaburnya jeung bintang 7. Aduh aing bingung ya. Ieu mah we goblok-goblok. Naon lah kali elena yuk. Ah, jika kau tanggung jawab beungan teh cara kau datang ka urang ka imah urang. Oh, pan urang ge nyaksian hari teh poek pan. Oh, pan aing anu asup di heula. Atuh berarti kumaneh mere alisa pan. Maneh kungsi mere es. Ku poek eta ge teh nyaho, kumaha teh lain dulu. Berarti ku sararea kawin lagi. Sararea beurna. Penting. Wan, nama orang cewek. Mata nasi. Pokoknya mah. Beres Kang segala pake. Nah, ayeuna kira-kira jam ulah berat-berat teh minta mas kawinnya sabaraha kira-kira? Mas kawin? Heeh. Oh, una mah moal gede-gede minta mas kawin oge da ngarumasakeun geuning kos kitu rupana mah. Nganyaokeun bijaksana meureunna. Oh, gitu. Ulah gede-gede mas kawinna oge. Bawakeun we 25 juta mah. Atuh suruh aja modaran ka aing meureun jam sia mah. Sia minta 25 juta. Gede teuing jam kawinnya lah. Padahal tuh. Kumaha lamun dewek teh boga duit kieu nya monya Nya sok Kang. bejakeun ku siling ka ijem. Nya sok Kang. Boga duit 5.000 mas kawin daekeun moal. Jam. Katalatan ku Akang, Kang Cepot. Nanti nawas. Ngan boga duit nanti teh 15.000 diterima moal. Yah, ayeuna mah geus tong loba omong. Kutimbal we geus. Kutimbal. Kang. Euy, Cek ijem tuh cek ijem. naon euy? Tong loba omong cenah. Kutimbal we cenah daek teh. Aya heuh timbal teh aya timbal rupa-rupa, aya timbal sangu. Aya timbal anu kuning. Nya goblok sih timbal kuning. Jam. Timbal naon cenah teh Akang? Timbal anu ngagunduk-gunduk. Pokoknya mah kieu we pot ieu. Kasadaran teu urang nya, buntel kadut we nama.
Heueuh naon buntal kadut atuh ban dihijikeun kitu segala rupa. Naon dihijikeun kayaknya breg dibuntel we kitu ku kadut. Itu atuh buntel kadut teh. Naon atuh. Pokona anu penting mah kieu we jamnya ieu. Tapi kuring syaratna ijem ulah nepi ka cecok siapa bisa kadengeun ku pamajikan dewek. Sia beunang make ora. Boga pamajikan kitu. Boga dek ya pamajikan ge. Eta awewe aya wae nu dae itu teh. Apaan mana ge daek aing ning. Daek teh urang mah di menyanan kumaha. Oh, pan irung mana teh harita teh di bulan menyan. Da aing teh sudi deket-deket ning bau ning. Aduh, ampun teuing. Ayo kumaha ieu parelena? Rek dikawin moal yo. Ai moal rek engka dikawin ka abah urang atuh. Aduh, si jam. Oh, sugan mending kitu we jam lah. Pokoknya mah ayeuna mah sararea hayu urang bebarengan, urang tanggung jawab nyata kuring sanggup ngawin lamun kitu sarana hayu. Si horeng menguhing manusia hidup di alam dunia. Akibat tuna tina didikan, akibat pula warga teu beragama, nganukur di aku ungku bari teu dilaksanakeun. Anu temahna anak jadi korban rayuan-rayuan bajingan. Anu lebar di rinik-rinik mulik harti cing harti ngawincik diri. Lamunnya kana raga cing apa dasar agama. Hirup ulah nepi ka kalunta-lunta, korban anak, korban balarea, korban dulur jeung sajabana jadi curug batur, jadi panuduh batur.